Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala wa sallim Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din amin. Wa zayyama dzarfi wala wan qad nuhi an fi bima'rufin wa illa ta'samu. Wazaya jeung kudu mikarempan anjeun kana pakaian nu diharamkeun ma'dzurfin sarta wadahan nu diharamkeun diatapeun kana bait sebelumna. Walahwan jeung kudu mikarempan maneh kana kaulina qad nuhiya anu nyata dilarang ieu lahwan anfi kudu infakkeun maneh bima'rufin kalawan hade wa illa lamun teu kitu teu anfik tak samu maka wa illa lamun teu nya teu infak nya atau teu ihdar lah teu ihdar teu hadar teu naon tadi teh teu mikarempan kana sebelum nanti teu ngalaksanakeun amanat teu ihdar to aman teu ihdar malaka teu mikarempan jeung teu mikarempan kana zai ma'dzurfin jeung lahwan tak samu maka dosa maneh gitu. Tong kana anfikna wa ilana tapi kana ihdarana. Zakaro nutur saha anazimukina zibyadal baiti dari bait salasa syu'abin kana tilu pirang-pirang cabang fayuqulu maka dicarioskeun bil atfi kalawan diatapkeun tuh alal adadi kana bilangan asabiki anu ti payun ieu adad naon wasyubatu lapad wasyubatu fayuqulu teh wasyubatul arbauna ari cabang anu nomor ka-40 eta alihtirazu ngaraksa anilibasi tina pakaian al muharram anu diharamkeun ieu libas wa diatapkeun naan wa tazayuni jeung ngaraksa tina tazayun tina gigindingan al muharrami diharamkeun ieu tazayun wa dhurufi jeung ngaraksa tina pirang-pirang wadah al muharramati nu diharamkeun ieu dzuruf fayahrumu maka haram ala rajuli kalalaki al balgi nu baleg wal khungsa jeung kawandu naon yuhramu teh fayahrumu naon haram teh yahrumu teh naon istimalul hariri make sutra wama jeung make perkara aksaruhu anu ari kalolobaanana ieu mah eta harirun sutra wazna naonana waznan timbanganana wal mansuji jeung nganggo nu ditenun kullihi tegasna masa kabeh mansuj au ba'di atau sebagian ini mansuj nu ditenun bidahabin kalawan emas au fiddatin atau perak jadi make pakaian anu ditenun
rek sebagian atau seluruhna ku emas ditenun ku emas atau saeutik aya emasan gitu ka lalaki jeung khunsa. Berarti awewe mah boleh make harir ya. Wal mumawahi jeung istimalul mumawah kadinya netepkeun. Wa ma aktsaru harirun waznan wal mamsu ji nya bener bidhal wal mumawahi istimalul mumawah berarti diatapkeun nya. Jeung haram ka lalaki jeung khunsa naon istimalul mumawahi make anu disepuh anu dipoles ya. Anu dilapis logatna mah. Bi ahadihima kalawan itu zahabun jeung fido idza hasala lamun hasil mimma dzukira mimma tina perkara ceritakeun ieu mah naon syai'un sesuatu bil aradi ku diasongkeun ala nereka neraka ala nereka seuneu gitu kan disepuhnya disepuh jadi lapis meh nempel gitu. Illa ayas da'a kita teh kecuali yen berkarat naon adzahabu emas fidatu atau perak wala yahrumu maka teu haram naon zalika itu soda itu yasda'u ida naon tungtung hamzah teh akalaya kulu tengah eta mah nya oli contona teh mahmuzul lam nya oli contona naon yasda'u nu berkarat teu haram teu dengar teh euy jadi kala teu paham nya emas jeung perak lain emas sok berkarat gitu emas lain emas mah teu pernah berkarat gitu sok we ieu deui teu paham abdi ayasda mangdin ayasda berkarat si emasna jeung perakna teu haram mun emas jeung perak berkarat pan moal pernah berkarat nya atawa anu berkarat teh teu apal teu ngaratos ngan ieu cek logatan ti guru mah kitu tah. Kumaha abdi pribadi ditaros teu ngaratos nya intina mah urang teu meunang we lah jeung meh salamet rek geus berkarat atawa acan misalnya katempo aya emas geus rada orange warnana teh misalnya emas kan koneng misalnya teh antong we entos kayak cina tempan anggoan di surga tuh. Wa yahrumu jeung haram aidon deui id aidon kaya yahrumu itu we sarua yahrumu ala rajul istimalul harir ala zakari kalalaki walau sanajan bukti itu zakar eta sobian budak keneh ieu teh walau itu naon wayah dipuna hoyukunal khobar wabadain walau kafiron dastahar in kandalan fakandalun in kandalan falilaun gitu lamun amplop na kandal maka caramahna ge lila wal ungsa jeung ka awewe walau sanajan bukti
ti ieu ungsa eta sogirotan leutik keneh. Naon yahrumu teh istimalu awani zahabi make wadah-wadahan tina emas wal fiddati jeung perak. Fayahrumu maka haram ala wali sogiroti ka walina si awewe mudah keneh muncul urang mah orang tuana. Naon tamkinuha mempersilahkanana eta si sogiroh min istimali dzalika tina make itu awani. Teu meunang ngongangkeun memperbolehkan gitu. Mangga wening angge teu naon da alit keneh teu meunang haram. Wa yahrumu jeung haram aidon deui saperti yahrumu ala dzakar naon iketina uha nyimpenna itu awani kaya doa seperti kaya yen nyimpen itu si jalma we atau si wali atau si jalma lah. Karena itu awani ala rofika di atas rak minggu istimalin bari teu dianggo sawaun kana semeu bukti naon al inau wadahna kulluhu au ba'dahu walau qalilan min ahadihima. Sami wae wadah emasna kulluhu tegasna mah sakabehna ina gitu kan. Au ba'duhu atawa sebagian itu ina walau sanajan bukti itu ba'du eta qalilan samenel di dalam kurung gitu eta min ahadihima tetep tina salah sejen itu zahab atawa fido ieu saya ngalogatana mun teu dilogatkeun hese kapisah soalna kulluhu ba'duhu walau qalilan khobarna mah min ahadihima khobar kana nama au minhuma sok mun teu dilogatan cenah ngalogat we murid pek sagi logatan saon kana gitu ngakra sarua we urang teu pengalaman malah. Au minhuma atawa eta ti salah sahijina au minhuma atawa ti dahab jeung fido jadi campurkeun gitu. Saon kana sami wae bukti naon al inau wadah eta sogiron leutik au kabiron atau buadag jidan banget kalawan banget fayahrum maka haram naon al murawadu naon logatna wal mukholatu atau wadah cela ieu mah. Murawad berarti etana naon pensilna kan cela teh sok aya pensilan tutup cela ningan cela teh warna koneng barat mah jiga pot bunganya apal meureun cela sifat ta pensilna luhurna sok dipake tutupna tah eta murawad mun mukolah kuhlu teh emas naon perak naon cela mukolah wadah cela haram naon pensil cela atawa wadah celana wal ibrotu jeung ibroh mah jarum wal khilalu jeung naon
paragi nyala-nyala huntu tusuk gigi wal mir'atu jeung cermin haram cermin wal mil'aqoh mah sendok wal mustu mah sisir wal naon eta mibkhoroh ieu mah naon wadah buhur mibkhoroh nya mibkhoroh wadah buhur teh naon sih nu sok diduruk nih meh seungit menyan mibkhoroh mah berarti wadahna wa nahwiha jeung sabangsana ieu mibkhoroh itu geus we haram. Wadah tina emas kitu meureun ieu teh nya kabeh jarum tina emas, tusuk gigi tina emas, cermin tina emas, sendok dan seterusnya tina emas kabeh haram gitu nya ieu mah penjelasanana ieu tina emasna. Qala ngadaosana Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lapan man ada soal jalma eta bisa nganggo isi man al-hariro kana sutra fi dunia albasa maka nganggokeun hu kasih man sallallahu Gusti Allah yaumul kiamat sauban kana anggoan minarin tina seuneu ae man tegasna ari sawe jalma eta lah bisa nganggo ieu si man al-hariro kana sutra minari jali ti lalaki pirang-pirang fi dunia amidan bari ngahaja aliman barina nu nyaho megori darurat ngelawan tanpa darurat albasa maka makekeun hu kasiman saha Allahu Gusti Allah yang kiamat sauban kana acuk minarin tina seuneu jazaan karna babales bima kana perkara amila nu geus migawe itu siman kana emak sakola yuk siap Qala ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari sawe jalmana eta bisa nganggo si man al-hariro kana sutra di dunia lam yalbas maka moal pernah nganggo itu si manhu kana harir fil akhirati di akhirat waqala jeung ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana laban man ari saha wae jalmana eta bisa nganggo si man Tauba syuhrotin kana acuk katerkenalan kana acuk anu viral kana acuk kemegahan arodo maka ngabalieur sa Allah Gusti Allah taala anhu jauh ti siman hatta ya doa sehingga yen nyimpen siman ngalepaskeun siman teu make deui siman hu kana saub hatta ya do irahawai imaya doa dahata menyimpenan mata ya doa aya nama kade mata ya doa deh kita mun kalepasan mah sok teu ingat mah kumaha we nya harokat teh mata ya doa irahawai nyimpen irahawai ngalepaskeun si manhu kana saubal manari maknana eta manapan man ari sawe jalmana eta bisa nganggo si man sobat takaburin kana acuk naon kemegahan gitulah waftikhirin tegasna acuk kemegahan lam yang lur maka moal ninggal insyaallah Gusti Allah ilahi kasih man naloro rahmatin kalawan paninggal kasih sayang
fayusogiru maka ngarendahkeun Allahu kasiman fil uyuni dina pirang-pirang paninggal jalma wa yuhkiru jeung ngahinakeun tegasna ngahinakeun Allahu kasiman fil qulubi dina pirang-pirang hate jalma wa qala ngadauh sa sayyidul awwalin wal akhirin junjunan awal jeung nu akhir junjunan jama-jama nu awal jeung junjunan jama-jama nu akhir nyaeta Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqulu ulah nararuang maraneh kabeh kana lapan la taqulu kitu ulahnya mun aya qala berkali-kali ari langsung pajar nu teu apal mah kiat kaolnya la taqulu ulah dalalahar maraneh kabeh fi aniyati dhahabi dina wadah tina emas aniyatin minadz dhahab wal fiddati jeung anon wadah tina perak wala tasrobu jeung ulah ngararinu maneh fi sohafiha dina piringna eta fiddah jeung dahab aya alaniyati tegasna mah dina wadah faidatun ari eta faidah kala-kala ya diriwayatkeun naon ana Hasan Basri sungguh Syekh Hasan Basri wa Parqodan jeung Syekh Parqod Parqodan di dinya henteu Parqoda berarti non Arabi mah namina isi mah Arabi sanes ajamnya unanya alhamdulillah wa Parqoda mah isim geurup munsharif berarti wa Parqodan jeung Syekh Parqod eta ijtama kempel itu Syekh Hasan Basri sareng Syekh Parqod ketemuan ala walimatin di atas hiji hajatan fal hasanun maka pak anak istinab berarti fal hasanu ari Syekh Hasan Basri ta'alimun seorang alim ulama wa Parqodun jeung ari Syekh Parqod eta abin seorang ahli ibadah wa fil walimati adab dina hiji walimah teh Syihapun arif Syihapu dhahabin arif pirang-pirang piring tina emas dina eta walimah teh kulaan paramuka cenah ari piring-piring dari emas wa fiddatin jeung piring-piring dari perak fiha adab dina ieu Syihapu dhahab teh al khosifu ari khosib wa huwa ade khosib teh ta jumlatun sakumpulan tina korma nya tina korma berarti kormana jumlah tina kormana urang mah khosib teh kormana can dipetikan keneh jadi jeung ranting-rantingna jiga anggur nih kan amal hasanu anapun Syekh Hasan Basri eta fajalasa maka calik itu Syekh Hasan Basri wa Parqodun jeung ari Syekh Parqod wa ama Parqodun ala to'ami di atas to'am panona kamana wae wa ama Parqodun anak pun cek urang mah Syekh Hasan Basri mamanyunan katuangan tina katuangan luhureun piring emas teh wa ama Parqodun anak pun Syekh Parqod eta pak tazala maka nyingkahan itu Syekh Parqod lilim cenah fajala tuluy itu mandang Syekh Hasan Basri eta ya khudu ngajadikeun Syekh Hasan Basri al khosifa eta ya khudu ngajadikeun atuh nyandak gitu jala ya khudu eta jala keneh kabeureung
Faja'ala tuluy ngajadikeun sa Al Hasan si Hasan Basri ya'khudhu tingkahna tuh salah deui. Faja'ala maka tumandang sa Al Hasan si Hasan Basri eta ya'khudhu nyandak si Hasan Basri al khosifa kana eta anggur, kana eta untayan anggur korma gitu. Yufrigu tegesna mangosongkeun disaepkeun nya. Itu si Hasan yufrigu tegesna mangosongkeun si Hasan Basri kana khosif nasohpati tina piring wayang dou salajengna nyimpen si Hasan Basri kana eta khosif au di atas roti wayang kulu salajengna nuang si Hasan Basri kana eta korma. Fumal tafata sadajengna ngalirik itu si Hasan Basri wakola salajengna dadau si Hasan Basri ya furoi kedua ya furoi kidu hei Syekh Farqod cik atuh kod-kod muncak urang mah jadi ditasgirkeun teh seakan-akan si makod gitulah antara ulamanya. Ngaran teh misalna teh Udin tong atuh ngaran misalna teh salah solah urang teh cik atuh jang dikitukeun make jang anu henteu make cik atuh cep solah teh kitu nya tasgirkeun teh mun di urang mah. Halasona ta nah henteu ngajadikeun anjeun hakada kana tah seperti kieu kalakuan kaula nyata nyimpen korma nuhun roti di helah ieu mah. Jadi secara tidak langsung gitu anjeunna tuang tina katuangan nu aya di piring emas secara tidak langsung tapi naon sababna sabab katuanganna teh dipindahkeun heula kana roti. Jadi henteu tuang tina piring emas urang mah tuang tina roti gitu. Henteu langsung tina piring tapi dipindahkeun heula. Kitu ngaelana teh. Faro'a salajengna ningali sa Al Hasan si Hasan Basri anna taprigo kana sunguh taprig teh eta laisa sanes. Itu taprig eta istimalan ngosong make ngosongkeun tina taprig nanya da urang mah teu make teu dahar tina piring emas urang mah ngosongkeun tina piring ngosongkeun kadaharan tina piring emas. Nah salajengna dituang jadi niatan teh ngosongkeun nya lain dahar tina piring emas. Gitu. Berarti lamun teh mah can dikosongkeun dahar tina piring emas keneh nya. Nyokot korma tina piring emas kana rotikeun eta sarua dahar tina wadah emas. Berarti urang mah lain rek dahar tina piring emas tapi ngosongkeun barang, ngosongkeun kadaharan tina piring emas. Perlu dicokotan gitu. Kendahkeun kana roti kitu jigana. Kitu apik. Bal izalatun tuh urang mah lain make cenah tapina izalatan gitu izalatan bal izalatan balik teh eta ngaleungitkeun lil mungkari kana kamungkaran. Sekali ini berarti ia lepat tadinya abdi sanes nyandak korma tina piring pindahkeun kana roti eta berarti sarua keneh make nya make wadah tina emas eta mah berarti dikosongkeun heula tina
piring bro dikosongkeun kakara misalnya dipindahkeun heula kana tisu ngosongkeun barang katuangan ti luhureun piring kana pindahkeun kana tisu ta urang mah ieu mah izalatan lil munkar urang mah cenah kitu karek we dipindahkeun kana roti gitu. Fajama'a maka ngempelkeun Syekh Hasan Basri bifiqih kalawan fikihna Syekh Hasan Basri kalawan pemahaman Syekh Hasan Basri ngempelkeun kana naon baina sunnatil walimati kana antara baina sunnatil walimati antara sunahna walimah bil akli sarta nuang kadaharan atau menyantap hidangan dina walimahan sunat walimah jeung nyantap tuangna kumpulkeun wajab di qalbi dai jeung nyenangkeun hate nu ngondang dongkap ningan naon pro ka urang gitu. Wa izalatul munkari wa izalatil tadi jabri merenya lain jabri qalbi dai wa izalatil munkari jeung ngalengir kamungkaran wa ta'alimul ahkami jeung ngajarkeun pirang-pirang hukum al fiqhiyati dubangsa fikih ahkam dikumpulkeun sadayana tuh hebat kalawan pemahamanana wali hada tah karna ieu jamaah sogoro maka nasgirkeun wali hada tong make maka sogoro nasgirkeun Syekh Hasan Basri Ismau kana jeung Syekh Farqon tasgirkeun wali cik atuh jangan badah wae faqala ngadawu Syekh Hasan Basri fariqidu ya fariqadu ya fariqota ridon karena nyindiran bil inkari kalawan inkar wasyubatul hadiyatu wala arbaun ari cabang nomor 40 hiji eta alih tirozu ngaraksa anil labi tina naon ulin almanhiyanu dilarang labu kal qimari seperti judi wazimari jeung suling wasofari jeung suling keneh heheotan sopar mah gitu tapi eta jelaskeun walau jeung gitar fal kimaru ari kimar mah eta bikasir kop kalau kasir kop nawa ari kimar teh eta labah bi akhdil mali mugolabatun silih elehkeun bi akhdil mali kalawan nyokot harta fi anwa'il labi dina pirang-pirang warna kaulinan judi wazimari ari zimar eta ya ari zimar teh eta tagoni lalaguan binahwil kosobi kalawan saupamana awi bambu wasofarotu ari soparoh eta ya ari soparoh teh eta tagoni lalaguan binahwil kel nabati kalawan saupamana daun tutumuhan. Oh jadi mah suling berarti soparoh mah sulingna tina daunnya diheheotkeun itu altarnya altar eta ya autar teta huyutun pirang-pirang senar fi audin dina hiji kai gitar faqul nadhimi ari dawahan ki nadhim wazaya eta lapad wazai
bikasri zai kalau kasri zai na tasdidil kalawan ditasdidkeun ieu anak eta mah tupun diatapkeun ala qaulihi kana dauhan kinadim tu amannya talapan tu aman wal muradu ari nu dimaksud bihi kalawan eta zai teh eta alibasu pakaian angguan wa qauluhu ari dauhan kinadim walawan nya talapan walawan eta mansubun dinasabkeun ilahwan matupun eta teh diatapkeun silahwan aidon deui aidon sarupaning zai ala qaulihi kana dauhan kinadim to aman wasubatu tsaniyatu wal arbaun ari cabang nomor 42 eta atawasutu nengah-nengah fi nafaqati dina napakah dina sodaqoh bisalah bainal israfi tingkat tetap antara berlebihan wal iktari jeung ngirit-ngirit untuk non berlebihan ting jeung teu bae gope weh gitu teu kitu sedengan we 2000 itu berlebihan ting 100.000 pan teh sapoe teh di gaji teh 100.000 wios dia mah sodaqoh nengah-nengah we udah gocap teuing qala ngada usaha Allah Gusti Allah taala wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika kan lapan wala taj'al ulah ngajadikeun anjeun yadaka kana leungeun maneh maglulatan kana dibelenggu teh kurang mah naon mun emang diborgol ya lamun kika kana beung maneh berangkat ulah ngajadikeun dengan maneh dibelenggu gitu dibengketkeun karena beung ka tukang gitu berarti teh mung mere teh kinayah teh nya Al-Qur'an pan kitu balagah wa tabsud ulah ngabeberkeun anjeun ulah mere unjuk urang mah kana meberkeun lah ha kana eta yad qul al-basri katlawan sagemblenganana eta naon meberkeun kalau sagemblenganan meberkeun fatak unda maka sabab calik anjeun maka sabab tumiwa maneh maluman tingkana dipoyok mahsuron tingkahna dirugikeun maneh maluman ge sarua dipoyok maneh mahsuron dirugikeun maneh ieu mah mun latajal makinayah tina pedit kitu itu non moal mere ta ulah-ulah kitu deh tapi wala tabsutha ya ge kinayah deui tina naon ulah berlebihan ulah pedit ulah bager teuing yos udah masihan ya dipasikeun sadayana nya wios we beak katar ulah ngirit teuing lah tos kitu lah kartinya naon sabab mana bakal dipoyok engkena lamun kumaha lamun maglulah jadi hebatnya maluman mah ieuna
kana wala taj'al yadaka maglullah mun mahsuron mah wala tabsutha itu maneh rugi gitu. Fatak uda maluman eta mah jang mana jang wala taj'al yadaka maglullah mun mahsuron eta mah jang wala tabsutha. Lamun kaduana dilakukeun ku maneh fatak uda maluman mahsuron gitu. Hebat ya. Gitu tadi ajar belagah teh. Lamun tadi ajar belagah moal bisanya. Naon kitu nyetandarkeun maluman kana nu kahiji, mahsuron kana nu kadua moal bisa gitu. Hayalam latumsik tegasna mah ulah nahan maneh yadaka kana leungeun maneh anil infaki tina infak jauh tina infak. Kulal imsaki kalau sakabehna nahan wala tabsut jeung ulah meberkeun manehakan eta yad fil infaki infak wal basdi kalau sakabehna bastu meberkeun fatasyiru maka sabab jadi maneh eta madmuman tercela minal khalqi ti makhluk wal khaliqi jeung ti khaliq sang pencipta. In amsakta lamun nyegah maneh lamun non gitu nahan maneh akan eta yad qol imsaki kalau sakabehna nahan nadiman eta anu rugi nu nyesal. In basata lamun meberkeun maneh kana eta yad qol bahasa kalau sakabehna meberkeun gitu tuh ngadiman jeung ieu gitu disurahkeun. Homun kotian jeung eta narima putus sopo bika maneh la syai'a tingkahna ta aya naon eta maujud indaka tingatep caketeun maneh. Waqala ngadauh mun kotian bikma imah istilah mun cukurang mah hiji ibarat jadi seseorang gimoper itu berakhir mun kotian bik teh tu gimoper maneh lamun naon in basata ha kulal basti atuh gimoper maneh hancur atuh maneh bisa ngalokatana teka hartos itu istilah we mun kotian bik teh. Mun kotian bik narima putus sopo bika maneh gimoper lah coba mun kotian bik teh. Qala ngadauh Gusti Allah taala wala tubadzir tabdzira wala tubadzir ulah ngabadzirkeun maneh talgeun kalau ngabadzirkeun senyatana aibil infak sama kawan infak fil maksiat. Naon sababna innal mubadzirina karna sungguh jangan membadzirkeun eta kanu bukti itu membadzir eta ikhwana syayatin dulurna setan. Amsaluhum terus sebangsana itu setan fisyaroroti dina kejelekan. Waqala ngadaw ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhoba karena pan makhoba terugi sahaman jalma istakhara nu istikharah iman. Wala nadima jeung moal nyesal sahaman jalma istasyara anu musyawarah anu bermusyawarah isiman. Wala iftaqara jeung moal fakir naon murang ya Allah murang jeung moal fakir sahaman jalma iktasoda
nu sederhana isi man ae tawasal nu nengah-nengah seman bil infaq kalau infaq qala nazim Allah